Duka. Trong ngaheula aya tugas di Bawamel, tugasna bahasa Sunda dikumpulkeun ayeuna ini. Ayo urang kerjakeun tugasna meh sanggeus ieu urang bisa keluar. Nya ayo atuh ade geus 8 kita tadi. Daripada ngajakan tugas mah mending nongkrong we jeung babaturannya kan tugas mah bisa dikerjakeun iraha wae. Gila mas tah hayu urang nongkrong we tugas mangke. Malah si bilang buat nunggu si Rizka jeung si Andin. Geus we hayu nongkrong geus malapar gitu. Si Andin mah ku urang digretak ge langsung seuneun. Jangan bisa tuh hayu. Ya, baiklah. Erek dulu mah cerita sarapan. Kamana? Kamana we milik mah. Geus sabaribet sih tugasna. Bisa dikerjakeun ke deui si Raka. Nya geus hayu ji, si sabar we nya da omong si Raka mah. Ulah disebutkeun hate soalnya emang ngerti pemana. Hayu. Andin, Rizka orang merek izin heula nya salat dua jam mulai oge. Ya tuh sok. Santai hayu ah, kamu coba ngomong. Duka tadi mah si Raka izin sholat duha ke masjid tapi duka nulain ke mana tuh? Mana sholat duha 2 rakaat lami pisan. Nyanyi lami pisan kurang tangan yuk. Bisa mana lagi? Carikan dulu. Hayu urang bagi-bagi tugas berarti Andin ke masjid, urang ke handap. Hayu atuh. Aya geuning di handapna aya di musola aya henteu. Mewek aya. Oh urang laporkeun we yuk ka Bu Irma. Sugan we terus beres rapatna. Kieu Bu tadi teh si Raka izin ka masjid bade sholat duha tapi nepi ka ieu checklist ka sakola. Saha we lain teh? Raka, Asta, Gilang, Martina, Sandian. Terus hari ini juga udah diculik. Tenang Bu, kayak berarti sarang di Andin milarian keluar sekolah. Ya terus aku atur nuhun pisan geus ka Andin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamananya, Duka biasa nama si Raka sok nongkrong di warung harapan sekolah tapi Duka ini nya tuh orang nyaman kalau nya tuh yuk. Ku mana mau kak wanian ka urang. Ah, bae we, da urang kan takut mah.
Bocil.